masak goreng tempe yang para mengcamong geus eta kudu keke nyombe mending lamun gendut kemana waragagna di dahar keluar ti tonggong eta mah tempe ge hade mau gendut barang ja alah eta ye kege nagih ka dieu. Nah dia ngomong gendut-gendut tadi. Atuh dia bapak juga percuma aja mau gendut barang guru bae. Atuh dia naon dek dia ngasakeun dek bener nah dia ngomong guru bener naik. Yang dia. Ya babaturan kurang ya tadi nama ngajak ya kamu memang heula aja nak ka dieu nyaho gentut tah si eta kaleuweungna ya babaturan diajak negara rati gila dasar musim hujan kudu ngangkutan kayu dejang pos ronda yang pos ronda dararia lain eta mantuan lima PT bae lah masing-masing. Mending lamun kayak di pentaan koeng 500.000 sewang dibere. Namun teu beul aing deui bae capek mah. Aing manggulan burung sorangan sugan aya babaturan di leuweung. Alhamdulillah ya geus araya ya orang di dieu. Sugankeun teu aya teu nyamperi atuh moal kopi-kopi acan ya. Alhamdulillah sukses. Nangguan meureun di dieu nya. Nangguan kita di ya hujan urang sugan maroal gitu. Ari teh mah geus karumpul di dieu atuh kamayang ngangeun hayang kopi mah meuli bae sorangan. Bawa duitnya nih. Aya duit mah. Mau ada gawean nya. Oh, senang bae. Atuh nya pajar maneh hayang boga pos cenah ieu lah. Hayang boga jang di dieu paguyuban Gararati. Mau ada, Pak? Mamang rek kontrol ka ditu nya. Oh, geus segera katutup foto. Ada yang rek gajina. Dan araya deui jelema bah dia ya. Beuh, jabeak ieu geus ditebangan kabeh lah nya. Oh geus hade tina lenggang. Ja itu aya dua deui teh lah jelema RT tah malan. Di Pamatang Jati teh ya. Euy teh. Ninggilaan bae ka dieu. Nungguan bae di imah heula. Tutu moal kopi akhirna sugan marongal. Ja aya kesepuhan segala yo. Cuma ada mang kayut. Kesepuhan lah eta. Mau termos. Sugan moal hujan ribut ieu. Gampang caina mah mau cangkang termos kan ngahutang bae burung urang atuh. Pajar maroal ieu. Ieu mah nunggu-nunggu. Anu ngebel ya. Anu ngebesok mangga. Bos meureun. Atuh imah geus bae batang pinang teh. Dan pada epokan sepanjang kieu teh imah labatan batang pinang ja berat deui. Ai camong dajak ngagotong teu dae. Terus sudah kerja tenang dadah bina-bina lamun RT mah teu hayang ya urang mah geus lagi kudu eta kudu presiden urang kikieuan di leuweung kikieuan beuh. Kak, atuh mojong. Rorosaanan amat. Mana dijual kan? Hayang menang ieu harus cukup. Engke ngagawe kan budak minta bayaran ieu mah loba-loba teuing kieu mah. Rek rokok teh mah menang setengah sawang. Jangan ngajakna ge gotong royong. Rokok murah. Ngajakna ge gotong royong mojong lah ditu aranan. Rokok belit. Rokok belit. Ngajak gotong royong kayak mah minta bayaran kau mau camong mah.
Karena duit boros dong urang. Pasti saya tahu mah. Beuh, Iya kikian ya urang dibayar henteu nya. Ku RT lah jeung si Saman. Masih mikir henteu dibayar doang yo. Mungkin alasan model kieu yo. Lah, jaka walahan yo. Ini sama yang disitu dibayar doang yo kelakuan. Bingung yo. Lamun kira-kira na aing teu dibayar yo, upah RT jeung si Saman. Udah urusan haliwu ya kelakuan. Di dulu barang lalu loba di hukumaan barang. Aing mikiran yo. Di mana aja mikiran nama aja boro-boro jeung bayar. Iya ya zaman nenek kewalahan. Bingung yo. Baru bahaya be mah. Kudu golok aja RT yo. Beuh aing urang. geura manggoda ke dibayar ku aing guna mah kan. Oh, aing situ dibayar doang, dibayar berapa deh yo? Dibayar ku aing geura bae. Oh, gos, dibayar barang. Atuh pira aku? Jawabannya mah. Pira aku tuh dibayar jalan mau neganya kuliah ke debug yo. Kelakuan tuh yo. Barang ngomong ke PRT mendak dibayarnya nah, tapi ku si Saman teu nya di si Saman jadi teu nyaho yo. Dan teu dibayar dileh ku si Saman. Iya dia bakalan laju istirahat bae. Kumaha bari ngaptun teu aing teh dia. Lapar. Bari nginum henteu. Lah, saya aya Tah kitulah. atuh digawekeun mah. Ieu mah Sorangan. ieu mah lain. Siksa tuh pegawai. Jadi mending teu dibayar, mau dibayar. Dibayar kan geus na Pak RT pente bae na RT bayaranna. Geus dibayar. Bukut beneran deui. Cai doang dibarena. Nya. Lagis. Lagis. Sabaraha lagis? Teu nya urusan RT teh mah. Aing barariu mun kieu dong lah nya. Nya.